Sampurasun jalan-jalan preman pensiun jalan-jalan preman eureun. Ayeuna aya di pasisian. Aduh ini mah asli itu nya pemandangan ge. Aya di perkampungan naon itu nya? Icung Girang, Girang ya, Girang. Iya urang nyumpingan ya ka anak muda anu punya kreativitas. Janten motivasi kanggo urang sararea janten budak ngora teh ulah cicing we di imah kudu aya kahayang nyawa HP isu kan nya tapi nyawa HP ge wios asal tonton channel abdinya ayo urang ka anak muda anu punya kahayang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh naon mang? Aduh dah mang tos lami ngadamelan kurung Atau teh kalau naon ngadamel kurung naon ieu teh? burung ayam. Kurung hayam cenah. Hayam di kurungannya. Kita teh jalan wae di kurungan teh. Tapi jamin bermasalah di kurungan mah urang ulahnya. Cukup hayam di kurungan. Ieu sadinten teh biasa sakumaha ngadamel ieu teh. Burungna gitu. Oleh dia seketika. Nya. Dua Kurung kieu nya. Ari ieu teh di kurung teh sabaraha pami di Icang? 80 aya 100. Dinten tiasa ada mel 2 kurung. Tapi pemasaranna nu pesen atau napi kumaha? Nya. Janten sa dinten teh tiasa ngadamel 2 kurung. Eta oge pami anu pesen, lamun teu aya kumaha nya? Awatos. Tapi wajib dikembangkeun ieu nya. Ka pemerintah urang teh geningan di tatar Sunda teh seueur anak muda anu punya keahlian punya masing-masing tina bidangna karasan ieu tina kreatif tina kayu atau bambu cerita bambu ayeuna urang tos nikah nya atos alhamdulillah ka istri kudu urang kali biji hari istri si biji tapi pada kami dia mah oh hanya rajin pisannya tuh kami ngalawinnya di mana teh Gunung sama di gunung di Tongoh nya iya gerakan dia tinggal ini lucu kieunya rajin ngenog itu kanggo kurung hayam. Gaduh tuh orang hayamna. gaduh. Aduh, sekarang dong. Anes kurang tapi. Oh, alhamdulillah. Di hayamna tinggal tuh tunggu. Tuh jantan kita kieu pangitannya. Tuh sanes Di kurungan kieu kitunya. Oh iya hayamna teh cenah geus ngaran nog. Mana nogna jang? Tok. iya. Oh iya. Iya geningan. Nogna teh. Galak geningan teh. Ini mah aduh iya. Cing kamut. Iya nogna teh. Aya nog. Ulah ditinggal jalmina tapi tinggal cariosana jeung pepatahna ibarat nog. Ayeuna kieu palawargi senang kana nog, hobi kana nog, cinta kana nog, alhamdulillah pasti seueur. Tapi emut si nog ieu bijilna di mana? Tina bujur hayam. Kalau bagi seneng gitu bujur hayam, henteu nya pasti. Nah, gitu. Urang emutan ke sarareanya. Duh, seueur ieu hayamna tuh. Seueur hayamna. Pun kitu pangintennya aya nama urang teh cing sukses. Sukses sing aya kamajengan teraskeun berkaryana nya mudah-mudahan aturan nyieun kurung mudah-mudahan urang teh boga perusahaan kurung ayeuna nami 80 yos si peser Nah. Pisan beres. tenan naon yos di peser berapa ieu teh yos 100 yos di peser habiskeun 80 di peser 100 ngahulang ngara ai tadi ngahulang teh kunaon 80. enggak salah iya lah lumayan perurungan entok di mana
tapi teu can beres. Nah, naon kayak dibereskeun lah. Ya, atur nuhunnya. Ya, Ya, sing berkah. Teruskan berkaryanya. ya. Ah, aku ngurung oleh-oleh euy. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.